iya bohay, iya rek sedekah bumi, iya rek babaritan. Ari sedekah bumi babarita teh naon? Eta nyelametkeun supaya berkah selamat, cicing ngobar rezeki sararea. Oh, Mana rek diluan bohay? Emang iya kumaha ieu acara di mana dia di imah mana apa kumaha? Tadi jalan dinya perapatan. Oh, nya loba jelema apa kumaha ieu? Lebar jelema kayak perebut kue. Urang hayang nyaho miluan atuh miluan. Ayo rek miluan masuk. Kayak urang menang ngarebutan ieu gitu. Menang dibere. Ieu menang teh diasaan ayeuna hiji mah kitu. Menang. Kunaon ngambak atuh. Kowe mah jurigan. Ya heueuh. Itu mulut beuteung. Urang mah ieu teh mah ieu eta menang. Tong menang ge sanggeus. Menang deh hana. Ya tuh ayeuna urang tadi rek disuguhanna ieu ulah. Nyawayana teh nungguan gen HP peren karat disuguhkeun bae ka maneh. Urang ka dieu teh rek adon ngopi. Nyawayana ayeuna babaritan heula nya. Ngilu babaritan. Eta tuh teh naon eta kacang kopi. Teu meunang ayeuna ge bagian kuruhun. Eta kita menang teh. Teu meunang. Mun eta bagian kuruhun naon? Kuruhun teh jurig. Jurig. Sian meureun gaya juri ka dinya datang. Heuh, engkan kayak urang dibere berkah selamat, dan dikaget, sehat, rezeki lancar. Amin. Iya. Emang jam baraha ieu mulaina? Gedeung jam 4 bohay, cina karumpul heula batur babarengan. Entas asar Tas gitu. asar. Ayeuna mah diuk heula ge bohay teh kedeung milu babarengan urang. Yuk, jadi nungguan ya. Heeh, di bale diuk heula. Yuk di orangnya nungguan. Hariam. Gening meninila. Kedeung nungguan itu bareng batur can kumpul. Iya sasajen geus komplit nih cari sasajen sok. Iya can tinggal beli dawegan, urang beli dawegan heula nya. Beli dawegan itu mah di dieu. Heeh, wayahna. Jurig datang mah ka dieu. Moal, beli dawegan heula nya. Tungguan nya moal heula. Tong lila urang mesti samperkeun jurig kan. Moal ieu. Urang tengah lalati ieu. Kudu aya dawegan lamun dawegan mesti kana kasurupan. Datang moal. Ini parupa nya. Sagala babarit. Hajat bumi teh selamatan bumi ngadi urang mah eueuh nu kieu teh da. Ieu kira-kira ieu diinum juringna datang moal ieu. Sieun ketang cek si Mariam ge tadi cenah. Sok disamperkeun jurig. Aduh, meuli dawegan ka mana ya? Mana motor deh ya. Aduh, minjem ka saha lempang ieu mah ya. Si Mariam kulila meuli dawegan teh nya. Ka mana meulina sih? Malilakeun urang balik ke sugan angke lamun misalnya geus karumpul sugan jelema. Loba jelema kitu tadi parapatan. Ya balik deui ka dieu balik we. Kemana sih boy? Kena rek di babaritan. Aduh, anak deh. Tah, ayeuna mah sasajana geus komplit ya. Tinggal prak ayeuna teh geus loba mari. Gini heunya. Itu geus loba jelema cek si Mariam tadi kumpul di ditu geus karumpul ke orang tinggalin. Kasih Mariam heula geus sing tinggalin tadi menindila teh meuli dabogan teh. Mariam. Mana menindila meuli dabogan teh. Batur numpang. Itu batu geus karumpul urang ya kan teu kuehna. Moal loba anu. Hayu. Hayu tuh kan pindah konten yuk. Yuk hayu urang babaritan. Ieu si aku tadi can ieu sawareta. Can hayu bantuan boh. Hayu aku tadi yuk. Hayu daratan mana? Ieu bawaan ya. Bawaan hayu. Gening rame nya di segala ayat teh kuehna. Dia ke deka bumi ngaranna. Deka bumi. Kowe rek miluan kajan mah. Ya urang dia mah tidak bisa nya kan aku marang ke perebut gitu. Kita macam huduk. Kenapa disebut ini nih? Carek mata hudukna we eta ta jemboknya. Oh, gitu. Hari mana di dia? Lupa bohai. Takut naon gitu.
Terus Maria mau merek balik, mana mah kos gitu, bohong wae. Yo, bohai ke bagian hiji. Hmm, Dapat Bung. rambut ke bodak saya. Tadi mana janji rek mere huduk, rek mere endog, mere kue, mere naon teh bangsa kitu hiji. Budak perebut hese, budak mah dia yeun. Hayang hiji ditipeul. Orang katanya bulak balik terus ngomong orang tadi hayang eta hayang huduk tapi tadi beri ku maneh. Nya kumaha teh ke bagian bohai. Oh, masa Bung? Sampai Bung balik ke Bung. Kumaha mah. Tong apa Bung? Dasar si Maria tukang bohong. Ari ngomong rek mere huduk mere naon tapi eueuh. Mending balik aya tadi hees di imah ah. Dasar si bohai dibere hiji ngadat puguh ke bagian budak perebut pisan. Bisa beleun si bohai mah. Ai mana tas di mana? Wayaki karak balik. Kurang pas di si Mariam, tadi ngomong teh nya, pohadina babarit kitu dah cenah hajat bumi, cenah nyelametkeun bumi teh naonan. Cenah mah trek dibere huduk, urang nungguan soter, urang hayang huduk jeung endog jeung kue. Itu menang naon. Enggak ulah selesai ilu-ilu nah itu nyaho mah. Urang mah milu soter eta aya huduk, aya kue, aya endog gitu loh, Pak. Heuh tibang hayang huduk atuh meuli wae kahar ka parapatan. Urang kan yang butuh boga duit mengkari beli huduk kan hayang huduk nang si Mariam ngeunah meureun jiga teh jeung endog. Nyalain orang pan nungguan ke si imah neangan tata tangga ka mana urang Nah, naon dengan urang? urang lapar aya ke sangu-sangu doang cenah edeungeuna. Aya uyah iya atuh. Ai maneh ku tega-tega teuing bae teh dah jeung uyah doang. Urang ge teh sukses banget urang hayang huduk. So huduk ge meuli atuh aya huduk Urang mah. hayang si Mariam urang mah. Sengget maneh malah mun reuneuh ngalai meureuh. Oh, itu urang teh. Memang mau maramatakeun nukeun hayang urang ieu. Yang geus meureuh dah. Naon? Dengan sangu dan ayah. Di mah urang hayang sare urang kesuk ka si Mariam mah mah neangan dengan sama mah mulai sorangan deh. Ini orang meuli wae katanya. Urang kesuk ka si Mariam, untuk ambrung si Mariam kan ditanya. Itu udah tamu. Bari nungguan nu meuli deungeun sangu. Arek ngaring ku kelas sukan bari rek ieu eta kape heula.